Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina tegasna jalana jalma cenanya an'amta anu geus masihan nikmat Gusti alaihim ka itu jalma-jalma bil hidayati nikmatna teh kumasihan hidayah petunjuk kapanan dina ayat genep teh hamba Allah teh ngadua jalan kana lempeng kumaha ngadoana teh ihdinas siratal mustaqim mugi Gusti nuduhkeun ka abdi sadaya kana jalan anu lempeng. Tah maksud jalan lempeng teh jalan nu kumaha? Jalan jalma-jalma anu tos dipasihan nikmat ku Gusti ya. Jalan lempeng teh jalan naon? Jalan jalma-jalma anu geus dipasihan nikmat ku Gusti. Ta eta jalma-jalma teh dipasihan nikmat ku Gusti ya. Nya eta ku hidayah dipasihan petunjuk. Tuluy eta jalma-jalma teh cicing dina jalur atawa berjalan dina jalan anu lempeng. Tah jalan anu lempeng eta teh mugi ku Gusti dituduhkeun ka abdi gitu. Saha jalmi-jalmi anu tos dipasihan nikmat ku Gusti teh maksudna saha cing? Saha jalma-jalma anu tos dipasihan nikmat hidayah ku Gusti di dieu. Hidayah teh naon? Petunjuk. hambana Hiji aya anu berpendapat jalmi-jalmi nu dipasihan nikmat ku Gusti teh jalmi-jalmi anu beriman, mukminun atawa mukminin. Hiji aya nu berpendapat jalmi-jalmi nu geus dipasihan nikmat ku Gusti teh saha? Mukminin. Saha mukminin teh? Jalma-jalma anu iman. Tah. Jalma-jalma anu iman ka Allah eta teh jalmi anu dipasihan nikmat hidayah iman. Da batur mah seueur jalmi teh jadi jalmi teh dipasihan nikmat iman nya. Tu iman ka Allah teh batur. Tah urang mah alhamdulillah ku Allah dipasihan nikmat hidayah iman ka Allah. Hiji jalmi nu dipasihan nikmat teh maksudna jalma-jalma anu iman. Nu kadua pendapat nu kadua atau maksudna pendapat nu kadua mah aya anu nyebatkeun jalmi-jalmi anu dipasihan nikmat hidayah ku Gusti teh nyaeta para nabi, para sidikin anu mararawat syahid jeung orang-orang soleh. Ieu mah lebih khusus. Ari tadi mah jalma mukmin ya. Ai jalma mukmin mah umum. Kadangkala mah jalma mukmin teh kadangkala henteu soleh, baong. Tacek pendapat nu kadua mah jalmi anu dipasihan nikmat hidayah ku Gusti teh para nabi, para sidikin anu marawat syahid jeung orang-orang soleh. Anapun ari ieu mah pasti mukmin. Ngeun lebih khusus mukminna soleh. Tahnya kumaha lamun mukmin tapi henteu naon? Teu soleh baong. Iman mah tapi tara salat misalna teh. Tara puasa Ramadan, boga duit, loba harta, tara zakat, tah eta mah mukmin tapi teu soleh. Tah eta mah teu kaasup jalmi anu dipasihan nikmat hidayah ku Gusti Allah cenah. Kitu deh Alki, deh Paja.